Bismillahirrahmanirrahim. Bab mansubatil asma'i. Ari ieu eta bab dina ngajelaskeun pirang-pirang kalimat isim anu dibaca nasab. Al mansubatu ari pirang-pirang kalimat isim anu dibaca nasab khamsata asyara eta aya 15. Wahia jeung hari itu mansubat. Al maf'ulu bihi eta maf'ul bih wal masdaru jeung masdar wa dzarfuz zamani jeung dzaraf zaman wa dzarful makani jeung dzaraf makan. Wal halu jeung hal wa tamyizu jeung tamyiz wal mustatsna jeung mustatsna wasmula jeung isimla wal munada jeung munada wa khabaru kana jeung khabar kana wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna kana wasmu inna jeung isim inna wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna inna wal maf'ulu min ajlihi jeung maf'ul min ajlih wal maf'ulu mahu jeung maf'ul ma'ah wa tabi'u jeung kalimat isim anu tuturuti lil makhfudi kana kalimat anu dibaca nasab wa huwa jeung ari tabi'atu arba'atu asya'a eta aya 4 pirang-pirang perkara. An-na'atu nyaeta kahijina na'at wal atfu jeung kaduana atop wa taukidu jeung katiluna taukid wal badalu jeung kaopatna badal. Babul maf'ul bihi ari ieu eta bab maf'ul bih wa huwa jeung ari maf'ul bih teh al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi tur anu yaqau anu tumimba bi sartana itu ladzi non al fi'lu pagawean atau kalimat fi'il. Nahwari contona darabtu zaidan eta lafaz darabtu zaidan wa raqibtul farasa jeung lafaz raqibtul farasa. Wa huwa jeung ari maf'ul bih teh ala qismaini eta netepan kana dua bagian zahirin nyaeta kahijina maf'ul bih isim dohir wa mudmarin jeung kaduana maf'ul bi isim domir. Fa dhahiru atuh hari maf'ul bi isim dohir ma eta perkara taqaddama nu geus narima ti heula naon dzikruhu nyaritakeunana itu ma. Wal mudmaru jeung ari maf'ul bi isim domir kismani eta ngabogaan dua bagian. Muttasilun nyaeta kahijina muttasil wa munfasilun jeung kaduana munfasil. Fal muttasilu atuh ari anu muttasil 12 eta aya 12. Nahwari contona qauluka eta ucapan anjeun atawa nahu qaulika ari conto ucapan anjeun dorobani eta lafaz dorobani wa dorobana jeung lafaz dorobana dorobaka dorobaki dorobakuma dorobakum dorobakunna dorobahu dorobaha dorobahuma dorobahum dorobahunna. Wal munfasilu jeung ari anu munfasil 12 eta aya 12. Nahwari contona qauluka eta ucapan anjeun iyaya lafaz iyaya wa iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Babul masdari ari ieu eta bab masdar wa huwa jeung ari masdar teh al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi tur anu yaji'u anu datang itu ladzi salisan kana anu nomor katilu fi tasrifil fi'li dina tasrifan kalimat fi'il. Nahwari contona qauluka eta ucapan anjeun doroba yadribu dorban lafaz doroba yadribu dorban. Wa huwa jeung ari masdar teh qismani eta ngabogaan dua bagian lafdziyun nyaeta kahijina lafzi wa ma'nawiyun jeung kaduana ma'nawi. Fa in wafaqatul lamun mah nyaruaan naon lafdzuh lafadna itu masdar lafdzu fi'lihi kana lafad fi'ilna itu masdar fa huwa tah ari itu masdar teh lafdiyun eta masdar lafdi. Nahwari contona qauluka eta ucapan anjeun qataltuhu qatlan lafaz qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa jeung lamun mah nyaruaan itu masdar makna fi'lihi kana makna fi'ilna itu masdar duna lafdihi tapi henteu nyaruaan kana lafazna masdar fa huwa ta ari itu masdar teh ma'nawiyun eta masdar ma'nawi. Nahwari contona jalastu qu'udan lafaz jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan jeung lafaz qumtu wuqufan. Babu dzarfi zamani wa dzarfil makani ari ieu eta bab dzarf zaman jeung dzarf makan. Dzarfuz zamani ari dzarf zaman teh huwa eta ari itu dzarf zaman. Ismuz zamani eta kalimat isim anu ngabogaan zaman al mansubu anu dinasabkeun bitaqdiri fi anu kunakdirkeun makna fi. Nahwari contona al yauma eta lafaz al yauma wal lailata jeung lafaz al lailata wa gudwatan jeung lafaz gudwatan wa bukrotan jeung lafaz bukrotan wa saharon jeung lafaz saharon wa ghadan jeung lafaz godan wa antamatan jeung lafaz antamatan wa sobahan jeung lafaz sobahan wa masaan jeung lafaz masaan wa abadan jeung lafaz abadan wa amadan jeung lafaz amadan wa hinan jeung lafaz hinan wa majeng perkara lafaz asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu madzkur. Wa dzarful makani jeung ari dzarf makan huwa eta ari dzarf makan teh ismul makani eta kalimat isim anu ngabogaan makna tempat al mansubu anu dinasabkeun bi takdiri fi anu tetep ku make takdir makna fi.
Nahwu ari contona amama eta lafad amama wa khalfa jeung lafad khalfa wa qaddama jeung lafad qaddama wa wara'a jeung lafad wara'a wa fawqa jeung lafad fawqa wa tahta jeung lafad tahta wa inda jeung lafad inda wa ma'a jeung lafad ma'a wa izza'a jeung lafad izza'a wa hidza'a jeung lafad hidza'a wa tilqa'a jeung lafad tilqa'a wa huna jeung lafad hunna wa thamma jeung lafad thamma wa ma jeung perkara lafad asbaha anu nyarupaan itu madzalika kana itu madzkur. Babul hali ari ieu eta bab hal al halu ari hal teh huwa eta ari itu hal teh al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasabkeun al mufassiru tur anu nafsiran lima kana perkara lafad in bahama anu narima samar itu ma minal hayati tina buktina pirang-pirang tingkah. Nahwu ari contona ja'a zaidun raqiban eta lafad ja'a zaidun raqiban wa raqibtul farasa musarrajan jeung lafad raqibtul farasa musarrajan wa laqitu abdullahi raqiban jeung lafad laqitu abdullahi raqiban wa ma jeung perkara lafad asbaha anu nyarupaan itu ma dzalika kana itu madzkur wala yakunu jeung teu bukti naon al halu hal illa nakiratan angin eta isim nakirah wala yakunu jeung teu bukti itu hal illa ba'da tamamil kalami angin eta tetep tumiba dina sabada kalam tam wala yakunu jeung teu bukti itu hal wala yakunu jeung teu bukti naon sahibuha sahibul hal illa ma'rifatan angin eta isim ma'rifat. Babu tamyizi ari ieu eta bab tamyiz at-tamyizu ari tamyiz teh huwa eta ari tu tamyiz al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasobkeun al mufassiru tur anu nafsira lima kana perkara lafad in bahama anu narima samar itu ma minadz zawati tina buktina pirang-pirang zat. Nahwu ari contona qauluka eta ucapan anjeun tasabbaba zaidun araqan lafad tasabbaba zaidun araqan wa tafaqqa bakrun syahman jeung lafad tafaqqa bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan jeung lafad taba muhammadun nafsan wa ishtaraitu 20 gulaman jeung lafad ishtaraitu 20 gulaman wa malaktu tis'ina najatan jeung lafad malaktu tis'ina najatan wa zaidun akramu minka aban jeung lafad zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan jeung lafad zaidun ajmalu minka wajhan wala yakunu jeung teu bukti itu tamyiz illa nakiratan angin eta isim nakirah wala yakunu jeung teu bukti itu tamyiz illa ba'da tamamil kalami angin eta tetep tumiba sabada kalam tam. Babul istisna'i ari ieu eta bab istisna wa huruful istisna'i jeung ari pirang-pirang huruf istisna samaniyatun eta aya 8 wa hiya jeung ari tu huruful istisna illa eta lafad illa wa ghairu jeung lafad ghair wa siwan jeung lafad siwan wa suwan jeung lafad suwan wa sawaun jeung lafad sawaun wa khala jeung lafad khala wa ada jeung lafad ada wa hasya jeung lafad hasya. Fal mustasna atu ari mustasna bi illa ku lafad illa yunsabu eta dinasabkeun itu mustasna kitu sote idza kana di mana-mana bukti naon al kalamu kalamna teh tamman eta kalam tam mujaban anu mujab. Nah ware contona qamal qaum illa zaidan lafad qamal qaum illa zaidan wa kharajan nas illa amron jeung lafad kharajan nas illa amron. Wa in kana jeung lamun mabukti naon al kalamu kalamna teh manfiyan eta kalam manfi tamman baritam jazatah menang fihi dina itu mustasna naon al badalu badal wan nasbu jeung nasab alal istisnai bari netepan jadi istisna. Nahwu ari contona maqamal qaum illa zaidun eta lafad maqamal qaum illa zaidun wa zaidan jeung lafad maqamal qaum illa zaidan. Wa in kana jeung lamun mabukti naon al kalamu kalamna teh naqisun eta kalam naqis kana tah bukti itu mustasna teh ala hasabil awamili eta netepan kana ngitung pirang-pirang amil. Nahwu ari contona maqama illa zaidun eta lafad maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan jeung lafad ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin jeung lafad ma marartu illa bi zaidin. Wal mustasna jeung ari mustasna bi goirin ku lafad goir wa siwan jeung ku lafad siwan wa suwan jeung ku lafad suwan wa sawain jeung ku lafad sawain majrurun eta anu dijierkeun la goiru teu meunang lian ti jr. Wal mustasna jeung ari mustasna bi khala ku lafad khala wa anda jeung lafad anda wa hasya jeung lafad hasya ya juzu eta meunang naon nasbuhu nasabna mustasna wa jarruhu jeung jrna mustasna. Nawara contona qamal qaumu khala zaidan eta lafad qamal qaumu khala zaidan wa zaidin jeung qamal qaumu khala zaidin wa ada amron wa amrin wa hasya bakron wa bakrin. Babula ari ieu eta babla i'lam kudunya hu anjeun annala kana yen saestuna la teh tansibu eta sok nasabkeun ila annakirati kana pirang-pirang isim nakirah bigeuri tanwinin bari tetep ku henteu make tanwin.
Kitu sote idza basyarat di mana-mana ngantelan itulah an nakirota kana isim nakiroh walam tatakkaror barin teu narima bulak-balik itulah. Nahu ari contona la rajula fid dari eta lafaz la rajula fid dari. Fa illam tubasyirha tuluy lamun mah teu ngantelan itulah ha kana isim nakiroh wajibata wajib naon arraf urafa wa wajib jeung wajib naon tikrarula ngabulak-balik la. Nah wari contona la fid dari rajulun wala mar'atun lafad la fid dari rajulun wala mar'atun. Paing takarrarat tuluy lamun mah narima bulak-balik itulah jazatah menang naon i'maluha ngamalkeunana itulah wa ilgauha jeung ngailgaukeunana itulah. Paing syi'ta tuluy lamun mah karep anjeun kulta tah ngucap anjeun la rajula fid dari wala mar'ata kana lafad la rajula fid dari wala mar'ata. Paing syi'ta jeung lamun mah karep anjeun kulta tah ngucap anjeun la rajulun fid dari wala mar'atun kana lafad la rajulun fid dari wala mar'atun. Babul munada ari ieu eta bab munada. Al munada ari munada teh khamsatu anwa'in eta 5 pirang-pirang bagian atau warnaan. Al mufradul alamu nyaeta kaijina munada mufrad alam wan nakiratul maqsudatu jeung kaduana munada nakirah maqsudah wan nakiratu ghairul maqsudati jeung katiluna munada nakirah ghair maqsudah wal mudhafu jeung kawafatna munada mudhaf wal musyabbahu bil mudhafi jeung kalimana munada musyabbah bil mudhaf. Fa ammal mufradul alamu atuh anapun ari munada mufrad alam wa nakiratul maqsudatu jeung munada nakirah maqsudah fayubnayani tah eta dimabnikeun itu munada mufrad alam jeung munada nakirah maqsudah alabommi kana domah min ghairi tanwinin tina teu make tanwin. Nah wari contona ya zaidu eta lafad ya zaidu wa ya rajulu jeung lafad ya rajulu wa salasatu jeung ari tilu al baqiyatu anu sesana mansubatun eta anu dinasobkeun la ghairu teu meunang lianti nasob. Babul maf'ul min ajlihi ari ieu eta bab maf'ul min ajlih wa huwa jeung ari maf'ul min ajlih teh al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi tur anu yuzkaru anu dicaritakeun itu ladzi bayanan karena ngajelaskeun li sababi wuqu'il fi'li kana sabab tumibana pagawean. Nah wari contona qama zaidun ijlalan li amrin eta lafad qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka btigo ma'rufika jeung lafad qasadtuka btigo ma'rufika. Babul maf'ul ma'ahu ari ieu eta bab maf'ul ma'ah wa huwa jeung ari maf'ul ma'ah teh al ismu eta kalimat isim al mansubu anu dinasobkeun alladzi tur anu yuzkaru anu dicaritakeunana ieu ladzi teh libayani man pikeun ngajelaskeun jalma fu'ila anu dipigawe ma'ahu sartana itu man naon al fi'lu pagawean. Nah wari contona ja'al amir wal jaisha eta lafad ja'al amir wal jaisha wastawal ma wal khasyabata jeung lafad istawal ma wal khasyabata. Wa amma khabaru kana jeung anapun ari khabar kana wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna kana wasmu inna jeung anapun ari isim inna wa akhwatiha jeung pirang-pirang akhwatna itu inna faqad taqaddama tah nyatana geus narima tila naon zikruhuma nyaritakeunana itu khabar kana jeung isim inna fil marfu'ati dina pirang-pirang kalimat isim anu dibaca rofa atau fil marfu'ati dina bab marfu'at. Wa kadzalika jeung nya kitu deui at-tawabi ari pirang-pirang kalimat isim anu tuturuti faqad taqaddamat tah nyatana geus narima ti heula itu tawabi hunaka dina ieu bab. Bab mahfudzatil asma'i ari ieu eta bab dina ngajelaskeun pirang-pirang kalimat isim anu dibaca khafad. Al mahfudzatu ari pirang-pirang kalimat isim anu dibaca khafad salah satun eta aya 3. Mahfudun nyaeta kahijina anu dikhafadkeun bil harfi ku haraf jar wa mahfudun jeung kaduana anu diidofatkeun bil idofati ku idofat wa tabiun jeung katiluna anu turut lil mahfudi kana lafad anu dikhafadkeun. Fa ammal makhfudu atuh anapun ari lafad anu dikhafadkeun bil harfi ku haraf jar fa huwa tah eta ari itu al makhfudu bil harfi ma eta perkara lafad yukhfadu anu dikhafadkeun itu ma bimin kumin wa ila jeung ila wa an jeung an wa ala jeung ala wa fi jeung fi wa rubba jeung rubba wal ba jeung ba wal kafi jeung kaf al lam jeung lam wa hurufil qasami jeung ku pirang-pirang huruf qasam wa hiya jeung ari itu huruful qasam teh al wawu eta wawu wal ba jeung ba wa ta jeung
eta wa bimud jeung kumud wa mungdu jeung ku mungdu wa amma jeung anapun ari perkara lafad yukhfadu anu dikhopadkeun itu mabil idofati ku idofat fanahu qaulika tah eta upama ucapan anjeun gulamu zaidin lafad gulamu zaidin wa huwa jeung ari itu ma yukhfadu bil idofah alakismaini eta netepan kana dua bagian ma nyata kahijina perkara lafad yuqaddaru anu dikira-kirakeun itu ma bil lami ku harap jar lam. Nah wari contona gulamu zaidin eta lafad gulamu zaidin wa ma jeung kaduana perkara lafad yuqaddaru anu dikira-kirakeun itu ma bimin ku harap jar min. Nah wari contona saubu khuzin eta lafad saubu khuzin wa babu sajin jeung lafad babu sajin wa khatamu hadidin jeung lafad khatamu hadidin. Wa ma jeung perkara lafad asbaha anu nyarupan itu ma zalika kana itu mazkur. Allah a'lam bishawab.